Ji, Rai, urang apa? rek nanya ya. Oh, sok. Kadai jawab sing bener. Oh, namun bisa. Kudu Oke. lemari naon anu bisa dipesakan. Wah, gampang. Naon? Ah, ini lemari kotak. Emang lemari kotak bisa dipesakan? Ih, Mudah-mudahan. Atau lemari mini atuh Ji. ya mau bisa, Bray. Ya naon atuh? Lemari anak-anak. Salah. Atuh naon? Suga naon? Kan Litu. wing nanya atau manya wing nu nanya wing nu ngajawab. Lemari naon anu bisa dipesakan? Ah, Lemari saku. lemari saku. Emang aya lemari saku? Ya, ya atuh bisa dilipat-lipat. Salah. Astagfirullahaladzim Ji. Liar aing. Ya mikir atuh. Naonnya Lemari naon anu bisa dipesakan? anu ngaran lemari majang baju mau mungkin bisa dipesakan Ji. Mungkin, Bray. Masing lemari mini lemari anaknya pasti nage teu bisa dipesakan. Bisa, Bray, aya lemari anu bisa dipesakan. Nya tuh naon lemari anu bisa dipesakan? Berpikir heula atuh secara logika. Pahit. Ajol pahit itu nyara rambung. Atuh udah kumaha nya. Wing nanya lemari naon anu bisa dipesakan jawabanna pahit. Teu apa tuh Ji? Lemari leutik salah, lemari anak salah, lemari saku salah. Lemari naon atuh? Lemari buan, Bray. 5.000 Haji, 5.000 lain lemari. Tulisanna kumaha lemari buan, Bray. Cara pembacaan yang baik dan benar bukan begitu teman-teman ya. Jangan ditiru adegan ini. Assalamualaikum.